Kiai resepna kanu sugih teresep ka hartana lain karena Allah. Kiai setan. Tokoh masyarakat resepna ka jelema teh kana hartana lain jelema setan. Lamun aya kiai resep ka pamarentahna teu karena Allah tapi resep kana bebereanana kiai jurig. Ustad momonon Kemarin orang dengan kiai benar-benar kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma sakata Musa al-ghadabu akhadha al-alwah wa fi nuskhatiha hudan wa rahmah وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون الله أعلم بالمراد ولما سكت dalam zaman-zaman menang sakana tegese menang Musa saking kanjeng Nabi Musa Allah godok apa godok apa bendu akhadha maka ngalapi ya Musa Allah ing pirang-pirang lo allati alqaha kang nibakeun ya Musa ing Allah wa fi musqatiha lan iku tetep ing dalem tulisanane Allah ayo manusia khafiha tegese barang kang den tulis yang mapiha ing dalem Allah ayo kutiba tegese den tulis yang mahudad utawi pituduh utawi nuduhkeun minad dalalati saking kasasar wa rahmatun lan rahmat lilladzina kadung akehum kang utawi ya alladzina li rabbihim kadua pangerane alladzina yarhabuna ikudi ya alladzina kab ya khafuna tegese dia alladzina kab wa udkhilal lam lan den panjingkeun apa lam alal maf'uli ingatase maf'ul taqaddumihi kena dari madingene maf'ul wakhtara Musa qawmahu sab'ina limiqatina falamma akhadathum wajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qabl wa iyyaya atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasha' wa tahdi man tasha' anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin Allahu a'lamu bimaradi waqtara lam nilizab Musa kanjeng Nabi Musa mau ingkau Musa ambi ayamin qaumi tegese saking kaum Musa sab'ina rajulan ing tutumbuwa panarajulan nanang minalam yabudu saking mongkang orang nyarambah yakman kabe al-ila ing pedat bi amrihi ta'ala kalawan parentaan Allah ta'ala limiqatina kade waktu ingsun agung ailil waktu ladzi wa'adna tegese kade waktu kang ngajanjikeun ingsun agung ing waqtu atawaladzi bi'ityanihim fihi kalawan nekani ne gitu kau fihi ing dalam waktu liat tadiru dalam pondianta sasadu ya kaum atau sab'in bi'ityanihim kalawan kanana sab'ina fihi ing dalam waktu li'atadiru dadapun enta sasadu ya sab'ina min ibadati ashabihim adijla saking ibadahan ashabi
pirang-pirang kancana sabaina ala ijla ing pedet fakharaja maka metu ya Musa bihim serta sabaina falamma akhadatu maka samang-samang sangalapun sawaina apa arrajpatu goncang gempa bumi zilzalatus syadidah tegese goncang kang sangat gola Ibnu Abbas guncang sapa Imam Ibnu Abbas lianau kena satuna sabai dalam yuzayilu qaumahum iku oranana misahaken ya sabaina qaumahum ing qaum sabaina hina abadul ijla waktune ada ibadah ya kaum al ijla ing pedet gola ngucap ya Ibnu Abbas wa hum ghairul ladzina salur dan utaya sabaina iku liyane wong akeh kang pada anjaruk ya ladzina kabeh ingal wa qadatu musaikatu lan ngalakum mingal ladzina fasaikatu as-saikatu gledek bola musa mujazab ganjeng Nabi Musa ila qadrabil syita rabbi pangeran ingsun la syita lamun kesatuan ahlak tahu maka ngarusak tuan min sabaina min qablu saking sadurunga qabla khuruji itu geus dalam sadurunga metu insun bihim kalawan sabaina liya'ayna banu Israil drapan taninggali sapa banu Israil zalika ing mengkono ihlak wala yattahimuni lan aja itulan ora wala yattahimuni lan ora nyurigakeun ya banu Israil ni semua iya ya lan isun atuh likuna anatah ngarusak tuana insun sadaya bima ba'ala subhanahu minna kalawan barang kang migawa sabab pirang-pirang kang bodoh minna saking insun sadaya istifham syatab isti'atab utai istifham iku istifham isti'atab amri kaulasa ila tu'azimna bidang bigairina tegesa muga aja jiksa tuana insun sadaya kalawan dosa lian insun sadaya in oranana mat tegesa oranana iya utawi fitnah tegese fitnah allati waqa'at biha supal kang tunibab ing dalam fitnah apa pirang-pirang kang bodoh illa fitnatu angin iku fitnah Tuhan ibtilau ka tegese cocoba Tuhan tudillu nyasarkeun Tuhan dia kalawan fitnatu man tasya ing wong kang ngarsakeun Tuhan adlalahu ing nyasarakeun iman wa tahdilan duakeun Tuhan man tasya ing wong kang ngarsakeun Tuhan hidayatahu ing duakeun man wa anta waliyuna utai Tuhan iku kang ngaropa ingsun sadaya mucawali umurna tegese kang ngaropa ing pirang-pirang perkara ingsun sadaya faghfir lana maka muga ngampura Tuhan kada ingsun sadaya warham lan muga welas Tuhan ingsun sadaya wa anta khairul ghafirin ala utai Tuhan iku kang leuwih becik-becike wong kang ngampura kabeh. Lanjutan kisah Kangjeng Nabi Musa alaihi salam beserta kaum anu kuari masih kene jadi kebanggaan di Israel Musa dengan Taurat. Terus Yahudi mempertahankan keyahudianana lantaran nyana berkeyakinan tetap Kangjeng Nabi Musa alaihi salam Israel Yahudi terus saya jadi datang ke ayeuna geus ganti ku Kangjeng Nabi Isa nya nama tetep bae Musa bae kuari geus ganti ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya nama tetep bae Kangjeng Nabi Musa ngan teu puguh Yahudi mah aya nu ka Kangjeng Nabi Ibrahim nu ka Kangjeng Nabi Musa aya nu ka Kangjeng Nabi Ayub nya kitu bae teh umanyana bae ngan lolobana mah Musa Taurat masih dibaca ku jada
di negeri Israel walaupun geus tahrif. Sakumaha Injil dibaca di berbagai negara ku kaum Nasrani walaupun geus tahrif. Masya Allah. Kangjeng Nabi Musa pohara. Begitu Kangjeng Nabi Musa marah, kan jadi lanceuk ka Kangjeng Nabi Harun alaihissalam. Kemudian Kangjeng Nabi Harun ngajelaskeun alasan-alasan. Paham Kangjeng Nabi Musa. Dirangkul. Setelah dirangkul ngadoa ka Gusti Allah, nu kamari doana rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Etalah doa Kangjeng Nabi Musa alaihis salam. Langsung reda Kangjeng Nabi Musa teh marahna. Sebab marah Kangjeng Nabi Musa malain ku nafsu. Marahna lillahi ta'ala. Moal aya Rasul Nabi marah ku nafsu moal aya. Mentek urang ge resepna kudu lillah, bendukna kudu lillah. Marahna karena Allah, resepna karena Allah, karak jadi jelema. Lamun resepna can karena Allah, marahna can karena Allah, walaupun eta make sorbana gede di mama di kiai eta encan jadi jelema kasurupan setan. Setan kan kiai resepna kanu sugih teresep ka hartana lain karena Allah, kiai setan. Tokoh masyarakat resepna ka jelema teh kana hartana lain jelema, setan. Lamun aya kiai resep ka pamarentahna karena Allah tapi resep kana bebereanana, kiai jurig. Ustad momonon. Saya kemarin orang dengan kiai bener-bener kiai. Itu cenah itu kiai gimana termasuk aing sarua. Aing kiai momonon ieu sebenarnya mah. Saya kemarin orang dengan kiai. Jak kuari wa kiai asuh deket jeung pamarentah resep kana bebereana lain dek berjuang. Resep kana sugih lain resep kana jelema karena Allah nak nek dituduhkeun eta mah resep ka hartana. Resep ka seseorang teh lain karena Allah karena bantuanana. Resep ka seseorang teh lain karena Allah karena kehebatanana. Lah nu kos kari itu jurig moal bisa dituturkeun jelema kos kitu. Sebab engke lamun resep kanu sugih, resep ka harta, nah ketika teu dibere ngomongkeun. Sugih ongkoh bebere antilo, teluh bae kitu ku aing. Tungtungna kan kiai neluh nu sugih. Tuh, datang pejabat sekali dua kali, goblok tah mah pejabat. Datang ongkoh mere henteu ka aing. Sakali aing ka ditu, aing ditangga doa dibere ngan 300.000. Sapira 300.000, uang transfer 300.000. Aduh, kata kiai itu beres bos gitu. Ente karena Allah. Resepna ka pamarentah masalah resep teh lain karena bebereanana, lain karena jabatanana. Resep teh ku peduli na ka masyarakat. Aing dek bantuan, ilu dirinya berjuang. Sakemampuan aing, takara karena Allah berjuang aing mah. Caranya anak. Ketika nyana mere, ulah diterima ku urang. Aing leutik mah. Siapa sok aja tungtungan gitu teh terus aing mah. Ulang geus. Menyatakan ulama, ieu mah neuk ngabantuan, urang berjuang, ieu urang rarapi. Ieu nagara urang dititah ku Allah sebagai pengganti kolot-kolot urang baheula
yuk urang rapihan jalan, yuk urang rapihan jalan China, yuk urang rapihan kebersihan anak, melibatkan instansi kan berarti ulah yang dibere, yuk urang babarengan lillahi ta'ala lantaran aya dalil-dalilna. Atuh teu kunaon? Apa teh rusak sana bersep ka pemerintah ge. Iman bersep ka pemerintah teh hayang dibere, hayang kapake. Ketika teu dibere tersepeuh. Nah eta mah cilaka tah nu kos kitu tah. Tapi di urang mah eueuh sih kiyaina nu kitu mah. Maksudna nu hayang dibere mah eueuh. Eueuh kabeh ge karena Allah. Eueuh kadeleuna kiai di urang karena Allah geus aya bisa kitu geus alhamdulillah. Cak kiai pugun teu. Atuh aya nyaho ieu. Hese nu karena Allah hese. Masyaallah. Aya Kanjeng Nabi Musa benduna reda benduna sama sekali walamma sakata Musa al-ghadab ketika reda kabenduti Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Iya telah mencek tukang bayan mah nukos kieu ngaranna majaz dan majaz akli mata wujida majazun akli wujudat isyaratun makniyatun. Jadi cicing mah kapan kuduna kana ngomong sukut uskut la tatakallam. Jadi ngomong bahasa sakata mah ai bendu mah pan lain ngomong gerak jero hate. Geus ngaisdadkeun makna sukut kana godob isdadu syai' li ghairi mahalihi. Puyeng tak kajian geus kitu. Puyeng ngaji geus kos kitu geus puyeng mah kajian buku mah. Jadi berarti majaz akli geus wa taujida majazun akliyun wujudat isyaratun makniyatun berarti ieu isyarah makniyah. Carana kumaha tuh? Ari isyarah makniyah mah beda. Artina ditutur musabbah, dipikeun musabbah beh. Tuh. Jadi ge godog teh ya musabah disarupakeunana teh seakan-akan godog teh jelema seakan-akan jelema godog teh berarti godog teh ya ieu teh ya manusia insanun anu osok ngomong ngusok cicing nu mantak dibahasakeunna walamma sakatal godobu ye jangan besi puyang atuh aing ngomong puyang tuh manusia nu teu ngaji santri ge ngaraji puyeng eta ngaji hese na ngaji teh kos kitu ieu keur carita hesena bela lamun diteruskeun ja hese aya pohoan bu ngaji eta kos kitu jadi lamun ku ahli bayan nu geus ka implang ngaistankeun mana sukut bahkan biasana uskut la tatakallam cicing ulah ngomong jadi ulah ngomong teh sukut sakata Zaidun cicing we ki Zaid sakata Amrun cicing beki Amrun. Nah, kuari mah sakatal godobu, godob papan lain ngomong marah. Jadi kuduna lain sakata, nu mantak di dia ditafsiran ku Imam Jalal sakatana bimana sakana. Ente endek mana sakata bimana sakana istiarah kene sarua bae. Tuh, kuari berjalan dina fiil. Berarti wa injarat pipilin au piharpin au musakin patabayatan tapi tah mangancang nasta'il leutik kitab nasta'il mah leutik ngan ge 2 lembar bari ngising ge teh mah katalar kos kitu mah tuh bari ngising ge lain katalar keluar heuh bener itu geus atawa sakatana geus bae bimana asli cicing teh cicing tina ngomongan godobna berarti di mana insan babari atuh. Jadi untuk dikukumahakeun ge ari kuno geus ngaji ilmu bayan mah jadi bae. Jeung eueuh salahna deui. Geus teu katara dina salahna ge. Mantap kiai mah kadeulna bener bae padahal masalah. Tah ieu badak dipondokkeun mah santren keuna nyaho bisi salah ke aya bahasa-bahasa dina Al-Qur'anul Karim. Urang kan titah merenung hari urang merenung na langsung tina tarjamahan bae mah tilok datang ka hate coba ge urang renungkeun make bahasa nu aya dina terjemahan teu harti
Kulo ge sok maca terjemahan teh isi kiamat terjemahannya. Ku aing bege teu gaharti ku mau ku batur. Batur nu bodoh apa aing nu pinter ieu sebenarnya. Teu gaharti segala ieu. Ieu gahartikeun ada tangan rada lumayan doang, we rada lumayan jang nyimpul-nyimpulkeun. Adapun kepanjanganana atuh hese kudu diaji tah mah. Tuh. Barang reda bangsa kata macicing lain reda sakana berarti tiis kabendu Kangjeng Nabi Musa teh lantaran bendu nagekan karena Allah ketika geus nyaho alasan-alasan Kangjeng Nabi Harun anu dipake kabendu ku Kangjeng Nabi Musa kuari geus kanyahoan ternyata teu salah. Inu jadi lancik teh orang lain teu berjuang ngan horenganan innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani horenganan teu nganggap kaum teh bakal dek dibunuh Kanjeng Nabi Harun dirangkul beres dirangkul didoakeun reda kuari kebendu teu aya bendu masyaallah cepet jasa. Urang mah lamun marah ka hiji jelema ka bawa paeh. Ka bawa paeh urang mah tah marah teh ka anak bae ka bawa paeh ka anak. Ka kakak, ka adi ka bawa paeh. Emang meureun urang mah jurig balulu di jerona ieu. Mantak naon sih hampuraan, hampura atuh kasalahan. Hampura atuh hampura tangeunaheun. Mantak urang mun boga batur sering hampura geunah. Anu telok belikan teh belikan tu dek hampura tahunan. Ya sebab baturan ongkoh tapi haju ka dituna pisah. Teh mah tidak bagus tau kos itu. Neangan babaturan anu salah masalah kayak ngahampuran. Malah mali bebab malah mah nya ngampurannya bari mere. Ngeunaheun teh kos kitu. Waalaikumsalam. Aduh, kamari ente marah ka ananya. Aduh, ana hampura. Iya eta mah ngampura geus lah urang silih hampurakeun. Eta naon teh bungkusan. Tadi di jalan ka dieu neuk mentah hampura ngaranna ge ieu. Tah meuli jeruk tah. Sabaraha tah aya sakintal. Masyaallah. Ya, ulah bohong geus tah mantap geus ban. Ulah dibagikeun ka sasaha dahar bae ku ente sorangan. Tah sarua aja nyungkun teh mah. Ya Allah. Nah ya barang Kangjeng Nabi Musa reda tina godobna anu tadi lo yakni Taurat pamere ti Gusti Allah anu panjangna sababaraha kaul diantara 7 meter diangkat dialungkeun ku Kangjeng Nabi Musa jadi pecah ku Kangjeng Nabi Musa iloh anu pecah teh tadi dicokot deui ya geus reda ku ari pan tadi wa alqal alwaha barangkeun eta kitab Taurat ku ari kan geus eueuh marahna akhadzal alwah allati alqaha cokot deui ku Kangjeng Nabi Musa di jero kitab Taurat teh ternyata horenganan wa fi nuskhatiha hudan isi kitab Taurat teh aya pituduh nuduhkeun minad dhalalah tidak kasasaran nomor kedua wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun jeung dieus-eusina di jerona rahmat ka jelema-jelema nu sieun ka Allah sebagai pangeran. Atuh sarua jeung kitab Al-Qur'an. Di jero Al-Qur'an teh hudan nuduhkeun Taurat ke sarua. Nuduhkeun tentang perpolitikan, nuduhkeun tentang perekonomian, nuduhkeun tentang perbudayaan. Aya kabeh dina kitab Taurat. Al-Quran ge sarua hudan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin hudan ulah neangan kitab hararese atuh Al-Quran beja geus jelas Al-Quran mah tilu bogana ti Gusti Allah dibaca panghareup nah deui alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin
maka neangan kitab segala ka toko-toko kitab nu ala lajur kos gitu geus kitab eta mah Al-Qur'an ulah hese-hese neangan perpolitikan baca Al-Qur'an akur henteu jeung politik nu aya di Indonesia mun teu akur engke di akhirat tanggung jawab tinggal sakitu bae hudal lil muttaqin urang diceritakeun perekonomian baca Al-Qur'an imimiti urusan jual beli ibat-ibatan urusan-urusan roh nu gade menggade dan berbagai-bagai muamalah geus aya dina Al-Qur'anul Karim hudal lil muttaqin ketika mana tak akur jeung Al-Qur'anul Karim tinggal tungguan main ke di akhirat ulah hese-hese tak kredit atuh geus aya jadi di Al-Qur'anul Karim aju kredit model ente akur teh jeung Al-Qur'an tinggal ditanyakeun ka kiai-na kiai anu bener lamun kebeneran kiaina anu teu make Al-Qur'an atuh sarua bae eta mah disakompet daunkeun dihijikeun ke di akhirat dia teh Al-Qur'an hudal lil muttaqin ulah hese-hese dek naon deui perpolitikan baca Al-Qur'an perekonomian baca Al-Qur'anul Karim perbudayaan baca Al-Qur'anul Karim hudal lil muttaqin ay muttaqin kos kumaha alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum pan ku ente sok dibaca mantak terus bae unggal ngariung ge malah mah dibaca ngariung dibaca segala dibaca eta teh supaya asup ka jero hate ya bupati ge mun ngariung maca eta gubernur mun ngariung maca eta PNS mun ngariung maca eta camat maca eta tapi nyanangan maca doang disungut doang teu asup ka jero hate dibaca alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin oh ya kitab Al-Qur'an anu agung teh horenganan sebagai pituduh ka muttaqin lamun bener-bener nuturkeun Al-Qur'an berarti nya muttaqin teh jelema nu bakal diasupkeun ka sorga lamun henteu nuturkeun kana Al-Qur'an berarti lain muttaqin anu engke di akhirat bakal ka neraka tinggal kitu doang berarti dibaca ku para pejabat horenganan nya maca tapi teu make horenganna bakal jadi ahli neraka sakitu doang masalah baca ku sia sambil ngariung Al-Qur'an geus kieu bae sia ngan maca doang diketrok sia ku aing diketrok dikerekem sia ku aing je tuh urang mah geus sakieu mah alhamdulillah ku make atuh rada deureus bae gitu osok make ya setengah-setengah lah ketika dibere jaho haram tamah cak Quran ge ulah urang heula awewe kudu peureum urang beunta bae tah sia komo lamun ngongkong terus malah mangarep-ngarep ngararongkong kabeh iya hudan nuduhkeun kitab Taurat geus aya kabeh dina kitab Taurat aturan berpolitik, aturan berekonomi, aturan berbudaya, bersosial dan lain sebagainya aya terus kitab ti Gusti Allah mah timimiti kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil datang ka kuari kitab Al-Qur'anul Karim teh jauh sarua hudan minad dhalal nomor kedua rahmatul lilladzina hum li rabbihim yarhabun sebagai kadeudeukanya rahmat ka jelema anu sieun ka Allah dirahmatan ku Allah urang kuarikeun sieun ya ka Allah nu mantak diuk ngaji ge ieu teh sieun ka Allah hayang nyaho Allah teh kos kumaha mun bisa mah kadieu Allah teh mun bisa ngan kulantaran teu bisa karasa ge can bisa atuh bebarengan jeung nu geus boga rasa nu boga rasa ge teu kanyahoan di mana bae geus lah tuh ngadakeun bari ngopi-ngopi gitu bae lumayan kan Masya Allah di luar mah pan ieu ngaji teh ngopi ongko ngaroko ongko nyaplek ongko emang aing teh nyaho dah cenah so amat kiai nyaona di mana ai urut ngajina loba cangkang pan eta urut sia meureun kacang ambalaya bacang ambalaya pan eta lamun lain urut sia sinaon berarti kan sia salila ngaji nyaplek terus ye aing mah ngaji sia mah nyaplek sarua jeung anu nyayomkeun aing
kiai mah kiai kena ngaji aing mah aing barang dahar pan tolol eta jelema kos kitu ieu mah keur carita atuh kajeun ganjaran mah meunang wae nyana meunang urang meunang atuh masalah mah keur carita doang ngan nyana mah saperapat lah ganjaranna lah aing usul ka Allah dong sih ulah penuh atuh mah ieu aing di majelis mah nya diakurkeun jeung nyana bener teu tuh siapa akur bae geus ge sebenarnya hayang barang dahar teh ya Allah iya hudan wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun setelah Kangjeng Nabi Musa kuari merenung Kangjeng Nabi Harun teh selalu nuturkeun Kangjeng Nabi Musa renungan Kangjeng Nabi Musa teh ngrenung tentang kaumna anu aneh Kangjeng Nabi Musa teh cikene berangkat perang jeung Raja Firaun dibawa ke arah tauhid nauhidkeun ka Gusti Allah percaya penuh kaum teh datang ka nyebrang ningali mujizat bahkan nyana melaksanakan milu di jero mujizat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam tapi ternyata kakarak ditinggalkeun 40 poe bae ge aya Musa Samiri anu nyiptakeun ieu anak sapi pedet kunaon ngagelok ieu kaum ku babari amat teh Kangjeng Nabi Musa direnung ku Kangjeng Nabi Musa teu eureun-eureun masyaallah karim nuduhkeun jelema supaya salamet di dunia wal akhirah ternyata teu gampang 1 hari 2 hari 3 hari 4 hari terus bae merenung sampai 40 hari Kangjeng Nabi Musa merenung eta teh sambil puasa Kangjeng Nabi Musa sambil teu pernah luput tina tatahur bebersih teu eureun-eureun Kangjeng Nabi Musa make baju nu bersih tina najis tafakur ka Gusti Allah renungan ngerenungkeun tentang kaumna anu nang hese capek dituduhkeun nauhidkeun ka Gusti Allah ternyata dengan mudah ngagelok maka Gusti Allah negor ka Kangjeng Nabi Musa aing apal kana renungan anjeun sebagai hamba aing kakasih aing renungan anjeun teh ku aing diperhatikeun Musa kuari mah ku maneh disurtil bae tina kaum ratusan ribu manusia anu nyembah Nabi Luka aing teu sakabehna Musa coba teangan saloba 70 nu teu nyembah coba teangan ku Kangjeng Nabi Musa teh dulur kamari keur waktu aya Musa Samiri mawa anak sapi anu menang ngamodip tidak perhiasan kaum Kipti haju di sararembah coba cek Kangjeng Nabi Musa nu teu milu nyembah aya sabaraha coba Kangjeng Nabi Musa ngasruk ternyata bener ayat 70 urang Masya Allah tina 500.000 manusia 70 nu teu nyembah 500.000 manusia 70 sabaraha persen coba sabaraha persen ya Allah ya Rabbi kumpulkan coba nu 70 coba ka dia kabeh kumpul kabeh nu 70 kakarak aya 60 10 deui cek Gusti Allah teangan begitu diteangan anak muda 10 masih pemuda keneh Masya Allah umuran bangsa 17-18 tahun anak muda anu teu milu nyembah ka anak sapi ane kepedet 10 kadi cek kadi anak muda Masya Allah ya 10 sore ku Kangjeng Nabi Musa nu 70 dikumpulkeun pemuda
kunaon tuh ketika ku Kangjeng Nabi Musa kaistimewaan ieu kaistimewaan ketika ku Kangjeng Nabi Musa dek di beat dek dibawa munajat aneh eta nu 70 isuk-isuk jadi kolot kabeh kolot nu tadina mah kakarake kumis da bulu jarum janggot bulu jarum budak kuari mah teh nyaho bulu jarum nya teh nyaho ka manukan baheula mah urang ngapan osok asal aya manuk mamawa batuh kut aju cek nu kadua pen anu udah kata aing dulu aing mantas aing boncit kitu kan baheula mah budak kuari mah teh nyaho kuari mah meuli bae manuk boga duit teu boga duit maling taron ajawan gula mah aja kajawan jasa jujurna aduh kurang di dulu manuk di mana coba nyayang oh di tangkal anu sana bisa naik coba naik ke 5 poin naik oh geuring geus endogan sebarandongna kakara kaya 2 ke sampe udah oh geus endogan sebarandongna aya 5 oh kuari keur dikereman tuh baheula mah mun aya 5an sering hiji lamun aya 5 kebeneran dieu teh ngan tiluan engke 2 nu hiji saurang babari baheula mah terus dikereman di daontongan haju dicirian di tangkal mata bae make asal aya nu kos kitu berarti geus aya nu boga batur ge datang ka dinya oh geus aya nu boga nyaun jujur jasa baheula mah geus aya tanda tah tangkal aya manukan di bareng di dieu geus aya nu boga tah tandana geus daekeun masyaallah eta nikmat amat hirup di zaman eta tah zaman jujur kuari ya Allah Masya Allah kari jujur jasa terus tidak benar tidak kakarak borosot tidak kakarak megar tidak deh geus aya bulu jaruman Masya Allah kayak kadieu deh geus aya bulu centong budak bari nanti nya bulu centong pan nah kuari di dalam deh geus hari Swiss tinggal tere dihiberkeun alah set dibagi tasya 2 tasya hiji ya Allah ya Rabbi eta ngeunaheun jasa baheula aju urusan parab da geus ya neangan parab atuh heuh ge ieu aing neangan parab keisukan aing keisukan itu ngeunaheun jasa eta zaman jujur jasa tidak ada korupsi saat itu. Iya, anak muda nu 10 ternyata kehebatan hatena cinta ka Gusti Allah aya ma'rifatullah di jero hatena jadi kolot dirupakeun ku Gusti Allah jadi kolot sanajan kuari ge nu sabenerna mah anak muda di jerona aya ma'rifatan ngan teu dibuktikeun kolot bae ku Gusti Allah kolot eta teh sebenarnya mentak sewaktu-waktu kos aki-aki eta budak sewaktu-waktu mah ngora sewaktu-waktu mah kos budak eta teh jelema lain sambarangan lamun aya jelema kos kitu tah eta lain jelema sambarangan dua barangan eta sebab naon eta kumaha keur mantengna hate lamun keur manteng ka Gusti Allah kolot kajen gua kumaha ge kajen ting budak belasan tahun kolot bae lamun keur biasa-biasa kadeureuna ngora lamun kabeneran nyana neuleuh awewe anak muda deui biasa deui bae itu no problem biasa hese aju nyana na bogo atuh urusan bogo mah bukan urusan asmara manca wali kos itu utama urusan rahasia bogoh nage lain bogoh cara ente Masya Allah dadamelan Allah gelis amat tuh muji syukur ka Allah nu jorejeng nu geulis ge sebenarnya mah sarua dadamelan Allah ngan eta mah budak dibere kaleuwihan bae mudah-mudahan bae bogoheun ka aing tuh kan saya pajar bener bae tuh henteu ya saya pajar bener bae di kos kitu tah ieu tapi guys kumpul 70 dah saparantos saya 70 Gusti cek Kanjeng Nabi Musa bade kumaha ieu geus lengkap cek Gusti Allah nu 70 teh Musa ajak munajat ka Gunung Tursina bawa ku maneh lantaran eta lain jelema sambarangan
sakitu poharana di saat Musa Samiri ngajakan ngaibadahan ke anak sapi tapi tetap lu 70 maka aing bae ibadana pohara jasa haju sanggeusna diajak munajat maksudna dek naon diwarah dek diwarah naku sebab naon cek Kangjeng Nabi Musa lantaran nyana cicing bae saat batur aribadah ke anak sapi lancet maneh Nabi Harun dakwah keras-kerasan nyana padahal mah aya kewenangan untuk sama-sama dakwah tapi nyana tetap baik cicing baik ngan nyelamatkan diri doang maka lu 70 ajak ke Gunung Dursina ku hidup di warah cicing baik teh bahaya Masya Allah Gusti nu mantap 70 teh kumaon gitu pan ayat 12 itu 12 golongan kan umat maneh ayo sagolonganana ieu adalah genep lamun sagolongan genep 12 10 bae kali genep sabaraha 10 kali genep sabaraha aing nyaho atuh anu babari teh mah kos kitu mah tinggal lu 2 kali genep tuh bener pinter dah nah jadi genep 10 jeung 12 sabaraha 72 Gusti sedangkan Gusti nitah teh 70 golongan abdi teh kapan aya 12 sagolongan dicopot genep ieu kan leuwih 2 ieu kumaha Gusti nu 2 nu hiji ngaranna Kalib nu hiji de ngaranna Yusa eta mah antep ulah diajak munajat kunaon Gusti aya rahasia ke di tukang masyaallah geus dibejakeun ka Gusti Allah anu mantap kami mah geus pernah zarah ka Kangjeng Nabi Yusa alaihissalam di Yordan panjang kuburanna ge penerus Kangjeng Nabi Musa tah ieu dongengna tah 12 golongan satu golongan cokot genep memang aya nagengan sakitu ternyata begitu genep lain 70 sedangkan dititahna ku Gusti Allah kan 70 barang dihitung mun sagolongan genep aya 72 usul Kanjeng Nabi Musa nu 2 kumahakeun sedangkan ieu kan 72 Gusti nitahna 70 antep nu 2 aike diantep kumaha eta mah engke aya rahasia nu maneh moal ka dibere beja waduh cek Kanjeng Nabi Musa pohara setelah kumpul tina genep sagolongan Yusa jeung Ki Kalib mah dinasehatan ku Kanjeng Nabi Musa instruksi ti Gusti Allah Yusa jeung Kalib anjeun mah cicing bae di dieu teu meunang diajak munajat ke Gunung Tursina aduh cek Yusa jeung Kalib nya si bakam itu bisa diajak munajat ieu instruksi ti Gusti Allah teu bisa tetap pangusulkeun ka Gusti Allah ieu mah geus ulah loba omong sia geus ti Gusti Allah na kitu usul masa sih pan anjeun mah kalimullah bisa langsung bicara jeung Allah pangusulkeun diusulkeun ku Kanjeng Nabi Musa Gusti nu 2 ge hayang milu kudu kumaha menanganiina Gusti cek Gusti Allah Musa bejakeun jai ujung-ujung nama kapan menang rahmat jeung ridho aing sanajan nyana teu milu munajat ka Gunung Tursina tetep nyana sarua menang karidoan jeung rahmatna sarua jeung nu munajat bejakeun ganjaranna malah leuwih gede tibatan nu milu ka ditu keuna cicing bae teh aya rahasia barang dibejakeun ku Kanjeng Nabi Musa seperti eta mangga atuh ai kos kitu maja ujung-ujungna mah hayang ge rahmat jeung ridho ku Gusti Allah diulahkeun mah jeung aya rahasia anu encan dibejakeun mangga kami mah geus diimah bae ridho geus nu 70 berangkat jeung Kanjeng Nabi Musa alaihissalam Masya Allah diabadikeun di Al-Qur'an ieu ayat
واختار موسى قومه 70 رجلا wallahu a'lam bimradini Kangjeng Nabi Musa ka kaumna saloba 70 rajulan 70 lalaki eta teh mimmalam yabudul ijla bi amrihi ta'ala ti golongan jelema anu henteu nyembah ka anak sapi dengan perintah Allah geus ditantukeun ku Gusti Allah waktu-waktuna supaya tepat ketika ku Gusti Allah geus ditantukeun waktuna awas Musa waktu eta kudu berangkat maneh lini kotina karena waktu nu geus dijanjikeun ku Gusti Allah. Begitu datang karena waktu nunggu Kangjeng Nabi Musa selama nunggu teh lain satunggu-tungguna instruksi ti Gusti Allah Musa bejakeun kana 70 puasa sanggeusna puasa ulah batal wudu sanggeusna ulah batal wudu make pakaian kudu nu bersih ulah make pakaian nu kotor bejakeun 70 puasa terus-terusan salila 40 poe sarua bae nu 70 teh puasa bukanangan korma hiji doang sahur korma hiji percis kos urang bulan Ramadan bae gitu tuh siapa seri henteu berarti kan atuh mal kapangijin Allah aya puasa kos urang mah kos kieu hayang menang Lailatul Qadar di mana horeng ya bukan lagi boho kopi ayah teh manis ayah rujak ayah karujak-rujak asem ayah naonan atuh Masya Allah ngebreng-breng di dinya deuk biar kapangijing Allah na teh mah kapangijing rujak tah 40 poe Musa puasa nurut nu 7 poe aja memang geus boga keyakinan ka Gusti Allah batur nyembah ka pedetnya nama henteu titah puasa mantep jasa bukana cukup korma hiji sahur korma hiji siap wudu ulah batal ketika batal cepat wudu ketika batal cepat wudu selama 40 poin siap ulah make pakaian anu mewah-mewah tur make pakaian anak kudu nu bersih bae ulah kacampuran ku noda najis dan sejamana siap nu 40 puasa kabeh wudu teu batal wudu Kangjeng Nabi Musa saat eta kemudian make pakaian sangat sederhana di samping eta bersih pakaianna ulah kapanggih jeung sasaha heula nu 70 taberu ka aing kabeh cara ricing bae tuh nu mantak urang ge deuk kapanggih jeung Allah teh kos kitu ulah kapanggih jeung pamarentah ulah kapanggih jeung jelema ulah kapanggih ulah daharna ulah seubeuh teuing cukup korma lamun urang mah lah ai hiji memeureunanan potongan urang mah moal kuat nya 3 lah Kang semua masalah 3 kan usah gede kieu korma ku ari aya korma Amerika teh tuh poe teh sumpah kieu tah ngadahar 3 eta mah buah seneb basana teh mah malah mah ai dihareupeun urang nama 3 di tukangan di jero kamar ngadahar deui 3 deui waduh zaman deuk Allah tah ngaranna ka korma tuh ketika urang dahar hate kumaha nginum hate kumaha masalah dahar jeung nginum masalah tapi hate dia emang wali emang teu dahar emang wali kumaha teu nginum cuman nya nama dahar jeung nginum oh ieu mah bagian awak hate aing mah tetep ka Allah ketika nginum oh iya mah bagian awak kata aing mah tetep ka Allah ketika sare oh iya mah bagian awak kata aing mah ka Allah kitu bae terus bagian awak bagian roh atuh lain deui tuh urang mah kan ai bagian dahar roh milu mau menikmati ecrak balecrakan harajasa ka Allah keur dahar teh begitu keur salat keluar roh deui tedekeun ka Allah endang nginget-inget dahar ngeunah amat tadinya beuh Masya Allah sambalna buatan mana eta asana Cibiuk moal salah eta kajeng tuh urang mah teu daekeun tah roh teh di ka Allah kan teu daekeun endahan ka dieu deui berarti lain wali ari wali mah
ketika dahar hate ka Allah bae sapira teh jeung awak doang nu awak mah kege pae nginum lah sapira jeung awak segala rupa jadi teu anti henteu malah dibandingkeun jeung nu puasa anu puasana aju ujub jeung anu dahar nginum ka Allah bae atuh bandingan dahar nginum ka Allah daripada puasa ujub aju ngomong kieu ih budak teu puasa nanaonan cara aing rupa puasa bae bah geus moal beres sama kana tama puasa kos kitu mah tama beleumeun tama ya tuh siap puasa mah tak naon ieu aing mah geus ngalaksanakeun puasa Senin Kemis asana geus aya 5 tahun je tuh lawang sorga geus maruka jang aing mah boh eta kos kitu awal ka sorga kos malah mah urang lamun kajeleuna puasa emang mamang keur puasa teh lah ya bakeur ieu bae puasanya ai puasa mah tuh ai bersih teu bersih ngabohong puasa kan lah terus teu kudu tah jadi teu kanyawan kan teu kanyawan ke batur udahar nyana nyokot maksudnya henteu nyokot doang abeh teu kadele puasa tapi teu didahar henteu dicekel we kitu tah set mun kue teh mun roti nyekel nyana ge nyekel tapi teu didahar abeh kadeuna ulah kos tu puasa ke pribumi ka jero diwape tolol jelema eta ria teh gitu tuh hayang kajawan oh berarti keur puasa ngorengan henteu udah beres geus puasa 40 poe teu batal-batal make pakaian sederhana nu bersih cunukana waktu ningang kana mangsa limiqatina kana waktu anu geus ditangtukeun ku Gusti Allah atuh faqaraja bihim kaluar Kangjeng Nabi Musa bareng jeung nu 70 menuju Gunung Tursina masyaallah karim ieulah jelema-jelema pilihan anu ketika batur nyembah ka pedet cenah mah teu cuman sayang na manehanana teh ieu henteu ilu dakwah batur-batur nyana-nyana jadi aya usim dakwah usim henteu kuduna kan kitu hirupna usim dakwah usim henteu masalah ieu mah cicing bae usim dakwah jana cicing bae berangkat jeung Kangjeng Nabi Musa naik ka Gunung Tursina ngan cek Kangjeng Nabi Musa di pertengahan cicing heula manehnya kula heula dek kaluhur sorangan instruksi ti Gusti Allah mangga naik Kangjeng Nabi Musa kaluhur begitu naik Masya Allah turun cahaya seperti mega di luhur langit hese dicaritakeunana anu lir teu beda jeung mega turun ka handap tetapi dicaritakeunana hese nu mantak hese warna disebut berem lain disebut koneng lain disebut biru lain disebut hejo lain disebut herang lain disebut hese warna eta teh hese dicari tercengang kabeh keindahan warna nu turun ti langit kakara Kangjeng Nabi Musa ngawean nyauran yap kadia ayo geura kadeh naraek kabeh naraek asup ke jero mega eta mun cara mega cahaya nu luar biasa Masya Allah karim pohara di jero eta teh keindahan anu luar biasa kabeh sararujud ku nikmat-nikmatna 70-an brek dikersakeun ku Gusti Allah teh bisa ngadenge nyana teh mukalamahna Kangjeng Nabi Musa jeung Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa teh mukalamah jeung Gusti Allah aya instruksi kadenge teh kudu 70-an if'al la taf'al kerjakan anu jangan dikerjakan anu pagawean anu pigawean anu ulah dipigawean eta nu 70 ngadengekeun nikmat luar biasa hanya ngadengekeun ge lain ngadengekeun lain ngadengekeun sunan kitu ngaranna bahasa Allah ngadengekeun ge suara Kangjeng Nabi Musa nu kadengekeun mukalamah jeung Gusti sakitu nikmat
pohara jasa ngeunah lain lalagaan nikmat pohara jasa geus lila langsung naik deui ka luhur eta si cahaya megaset kabeh bersyukur ku ngeunah teh ngadenge munajat Kangjeng Nabi Musa. Urang mun ngadenge doa para wali bae kan ngeunah. Urang ngadenge babacaan wali Allah emang teu ngeunah babacaan mah eta-eta kena tapi penyentuh umat hate. Doana para wali padahal mah doana eta-eta kena kok tersentuh hate urang kunaon? Sebab nyanana langsung jeung Gusti Allah. Urang doa nama eta kene, babacaan eta kene tapi kok indah amat. Quran mun dibaca ku wali Allah urang ngadengekeun ngeunaheun amat. Ko lain deui sih. Lain tina suara, lain tina makhraj, lain tina gaya, tetapi aya keindahan tersendiri ngadengekeun wali Allah maca Quran teh lain deui kunaon eta? Hatena langsung jeung Gusti Allah. Urang ngadengekeun qori ngeunaheun, tetapi datang ka ceuli doa. Seindah-indahna jeung sangeunah-ngeunahna, sabagus-bagusna makharijul hurufna datang ka ceuli doang. Carita nang ke di luar ngeunaheun nya ngaji bagusnya makhraj ngan seukur sakitu. Tapi ketika wali Allah maca Al-Qur'anul Karim rada lain deui saya nyebutkeunana kok tiis amat hate. Ketika ngadenge wali ngadoa kok ngeunaheun amat padahal mah eta-eta kene ieu cacak-cacak wali Allah atuh komo Kangjeng Nabi Musa. Geus teu bisa dibayangkeun. Lumantak sahabat babarengan jeung Kangjeng Nabi kabeh jadi wali Allah. Ashabi kan nujub bi ayyim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat kaula lir teu beda jeung bintang di langit anu gemerlapan. Kabeh bercahaya atuh panu dituturkeun ka Kangjeng Nabi. Anu dikupingkeunana suara Kangjeng Nabi. Bi ayyihim iqtadaitum ka mana bae anjeun nuturkeun? Sahabat iqtadaitum bakal meunang pituduh. Jehe. Nu mantak urang teh lamun ngadengekeun kiai anu lain, kiai anu lain, kok kana hate jadi lain deui. Sok dengekeun kiai partai. Baliklah hareudang. Kunaon teh teu eureun-eureun ngajakan ka Golkar mah seneb aing mah. Eta sia datang, eta si sok dibere duit. Oh, eta sia mah tolol, sakalian tolol bae aing mah jalan. Seneb beda. Atuh komo ngupingkeun Kangjeng Nabi Musa. Ka kuping muka lama jeung Allah lain suara Allah na tapi suara Kangjeng Nabi Musa nu keur munajat ka Gusti Allah indah amat masya Allah. Kabeh cirambai cai mata lain sedih tapi nikmat. Bunga nu pohara luar biasa. Eueuh papadaan. Indah na pohara nu 70. Beuh pohara. Tidinya barang geus eueuh eta cahaya teh tiba-tiba aya gempa anu pohara. Gempa gunung oyag-oyagan nyana raragagan padahal matas munajat ngadenge suara Kangjeng Nabi Musa nu indah tapi tiba-tiba ieu goncang gempa falamma akhadhathumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum law syi'ta ahlaktahum min qabl wa iyyai atuhlikuna bima fa'ala sufa'u minna barang kakenaan ku goncangan gempa bumi anu dahsyat luar biasa. Nah make jeung digempakeun padahal mah mantas milu munajat aya naon ieu alar rasuli illal bala. Kemudian Allah nitah deui khususna ka Kangjeng Nabi umumna ka umatna kita berdakwah ta'alau kita berdakwah amar ma'ruf nahi munkar
supaya ulah eureun-eureun salila hirup ngajak keadaan ninggalkeun kagorengan kumaha kemampuan masing-masing diberena ku Gusti Allah ulah eureun salila hirup amr ma'ruf nahi munkar ngajak kana kahadean ninggalkeun kasalahan-kasalahan. Gitulah Kangjeng dititahna. Eren-eren terus Kangjeng berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Didukung ku para sahabat. Pengorbanan-pengorbanan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar geus jelas. Lantaran lain bae ngorbankeun harta jeung tanaga paeh ge dikorbankeun demi keutuhan agama dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Nu perlu di perang sabaraha tokoh sahabat anu gugur di medan laga. Sebab perang mah alqital sijal, kalah dan menang. Kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah. Terus baik. Nah iyalah nu kudu diteruskeun teh amar ma'ruf nahi munkar. Datang ka kiamat ulah eureun-eureun. Kudu terus amar ma'ruf nahi munkar sesuai jeung fasilitas anu dibikeun ku Gusti Allah, nu dibere ku Gusti Allah ka urang. Nu dibere fasilitas dateangan sakadar ilmu doang sampaikeun melalui ilmu amar ma'ruf nahi munkar. Anu diberena dengan kekuatan laksanakeun amar ma'ruf nahi munkar melalui kekuatan. Anu dibere wilayah laksanakeun amar ma'ruf nahi munkar melalui wilayah. Rapih lamun urang babarengan ngangkat agama dari berbagai skop, berbagai kalangan. Anu ngan sakadar dibere ilmu doang melalui dakwah mimbar. Anu dibere kekuatan ku Gusti Allah teh melalui kekuatan tangan besi. Anu dibere wilayah melalui kitu birokrasi dakwah agungkeun agama rapi lamun kos kitu satu suara ngagungkeun Allah ngagungkeun syariat ngagungkeun Al-Qur'anul. Tapi ternyata di Indonesia mah teu dakwah melalui itu wilayah geus nihil birokrasi geus teu dipercaya setik-etik acan jang dakwah ngadawahkeun Al-Qur'an. Rentul gereja, rentul kapasekan, rentul maksiat lantaran dikondisikeun melalui birokrasi. Melalui kekuatan jawara, nu bisa diandalkeun. Sebab jawara ngan saukur mamawa kakoprok. Kuabeh jawara teu bisa diandalkeun jang dakwah. Kekuatanana hanya sebatas beteungna jadi centeng di pabrik, jadi centeng di pasar, jadi centeng di negara, make hideung-hideung kabeh ge. Eueuh nu make mawa dadu nya teh kuprak kotok bebeak. Teu bisa diandalkeun dakwah melalui kekuatan seseorang. Kuari dakwah make mimbar ngan tinggal hiji doang. Ieu mah galak teuing kiai teh cokot ku Golkar. Hayang naon sia? Hayang naon? Hayang majes dijieun tapi ulah kitu sia ngomongna. Hayo kuari. Aya deui bae. Hayang naon sia mobil? Je. Kuari mah nu tatadina assalamualaikum nage tegep assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegep tadina kuari mah. Nu tadi mau mengkebu luar jasa ge gitu guys dijenkeun majelis komo di harapan ku bupati mah emang Allah teu nyaho nginggis urang lamun kos kitu dakwahna sebatas majelis sebatas masjid sebatas pondok pesantren sebatas kendaraan dakwah dengan syukur sakitu doang keun baelah acak-acakan ge geus kandas mentak ieu mah bagi surut sedengkeun di titahna terus amar ma'ruf nahi munkar teh ulah eureun-eureun di dieu harita di zaman Kangjeng teh
loba nu didakwahan ku Kangjeng tapi geuning Yahudi mah terus bae jeung munafik mah sehingga perang Kangjeng terus diteruskan ku para sahabat beki parah ngan di zaman Kangjeng zaman sahabat sampai zaman tabiin mah masih keneh deres keneh teu berdaya Yahudi teu berdaya munafik tuh nyawan saya tahu astagfirullahaladzim. Jadi itu mah tinggal gitu baik. Sesuatu barang satu harus yang bukan najis, kedua milik kita. Kalau belum jadi milik atau bukan milik nggak sah dijual. Kita beli nyolong motor, kemudian dijual nggak sah, sebab bukan punya kita. Atau kita nyolong punya orang tua kemudian kita jual orang tuanya belum tahu tetap gak boleh kecuali begitu udah dijual orang tuanya meninggal baru kan pindah jadi milik kita boleh gitu. Jadi kalau belum jadi milik nggak sah. Saya mau tanya, itu motor yang masih dikredit, kemudian belum lunas misalnya baru 50%, itu sudah jadi milik apa belum? Nah, berarti dijualnya, itu sih ada hukuman dah. Tinggal gitu baiknya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kecuali lamun dijualna ayeuna kanu bogana deui. Urang dipaling motor abah, aju dijual ke abah urang teu nyaun abah urang. Geus beres bebeja bah. Eta mah motor nu abah kukula dipaling aju dijual ke abah. Sial sia. Teu naon teu kokos kitu. Janu abah iya, ika batur mah tetep teu bisa. Tama hitung-hitung minta duit teh baru ka abah. Tama sarua jeung kieu. Je teu kotok gede amatnya. Je kotok bagus amat, gede amat ieu. Sapoe, 2 poe, 3 poe ditewak we, dipencit. Set pencit beres dipencit terus digodok disayur haju dihudangkeun lembogana udang kunaon dahar ya dahar ayam ya yush hes bae je jahe ieu sia bisa atuh aing teh aing segera aro loba omong dahar poharanya daharna itu luar biasa beres benar ngarokok dan lain sebagainya uplek isuk-isuk menang tai kotok aing sasada biasa songkok korongok ieu mah mana ieu isukna eueuh deui je cik ada kotok aing geus 2 poe usah sada ka mana nya ieu ka mana barang deteangan kapangi buluna ja ieu teangan ku jana bari marah teh eta bari marah ji sial jasa ieu jelema so teangan tanyakeun ka babaturanna Heri pantes sama ring kotok si Heri mah kan ieu sia maling kotoknya kotok saha eta kotok aing anu sok sasada teh ye aya eta nu dipencit tu di harku mamang kitu eta eta teh anu jadi masalah wajib ngaganti tah henteu tanu mencitna sebab nu ngadaharna nyana eta kanu kos kitu pan agama mata ieu mah tina bab penjualan ieu mah bardahareun ta eta kos kitu teh eta teu wajib ganti ta wajib dah ngan wajib ganti nama nu di dahar kunya namanya milu deh sarua lamun nyana ngadara ping-pingna doang harga ping-pingna sabaraha duit
itu melolobana kunyananya atuh asa ngeunaheun pan hudang hees atuh derak-derak bae ka hulu-huluna kunyana tata kos kitu cek dina asbah wan nazair idza jama'a sabab wal gurur wal mubasyarah kudimal mubasyarah di mana-mana kumpul sabab tipuan jeung mubasyarah kudimal mubasyarah walakeun mubasyarah di mana-mana kumpul sabab dahar nang mencit kotok sabab dipencit gurur nipu nuncit sugan teh mah nu batur horeng nu nyana katipu nyana wal mubasyarah nyana nu ngadaharna kudimal mubasyarah lakeun mubasyarah oh masalah ngan mun nyana milu ngadahar naon ta eta hargakeun ye caki jaita pan aing mah ngadahar teh kitu sabeula deui aing pingping ajo itu babaturan aing Ki Umar pingping sabelah deui ta eta aing mah wajib ganti ku sia pingping nu hiji sia hiji aing sabelah mah mun didahar ku aing ieu teh mah sabar deui tetep pingping atuh aing minta ridona teu bisa aing mah teu bisa minta ridona sabar deui tetep pingping geus aing mah sabelah 500.000 pan mahal amat sih pingping hiji otokna sasadana melung itu tata adu harga nggak sulah loba omong itu mentari dona bae ya tuh darah ge lolobana ku sia ieu geus atuh geus masalah geus lah padahal di jero hatena kotok sia dihajar sia ku aing main hajar-hajaran tunduna teh keur cerita teh eta mah hayam dipencit dibikeun kanu bogana eta kos kitu ari ieu mah motor meunang ngagasap dijual teh sah motor meunang maling dijual teh sah mentek pamalingan mah ambay-ambayan bari loba deui pamalingan ye singade tidak singade ge atuh emang Allah nyieun neraka ieu meureun lamun nyana teu maling atuh neraka sepi atuh jang nyana bae geus sia neraka meureun entah ngan tetep bae ja urang butuh ka motor butuh ka kendaraan hati-hati adapun urang geus hati-hati atuh nyangakeun sadaya-daya ka Allah eta mah geus kitu ambalaya unggal poe anu laporan leungit motor sekitar Kabupaten Tangerang pohara jasa bahkan mobil ge geus loba jasa itulah meureun di negara anu zalim lamun bebejanya na ka polisi seuri polisi ge seuri polisi seuri loh cara aing menangani nu maling pugu aing nya maling melulu cak polisi ngan aing mah maling na make tanda tangan korupsi ngaranna beda ngaran doang laporan ka bupati Pak waduh saya kemalingan paling apa maling mobil kemalingan mobil hilang mobil iya sia maka karat mobil aing mah maling lu bener laporan kasa coba kuari urang nu mantak ambalaya teu beunang-beunang pamalingan cek kula ge beda jeung zaman kula keur leutik mamun kapalingan di kampung Picung nihtir di Picung jadi desa teh aya tongtrong Pak tong asal geus kos kitu beta tongtrong tihtir ngaranna tuh atuh ka dieu langsung cilongok nongtrong kagelam gembor kabeh terus kebelah ditu oh sadesa nongtrong kabeh deuk lompat ka mana coba pemalingan deuk lompat ka mana pemalingan lompat ka ditu geus aya nu ngajaga lompat beunang bae teh pemalingan teh beunang bae antaran kompak antara polisi antara desa kepala desa jeung masyarakat nah eueuh nu teu beunang kabeh ge tihtir ta zaman baheula ngaranna jadi zaman baheula mah ku tihtir bae beunang ku ari ku HP teu beunang ku HP geus teu beunang di SMS ku polisi nomor sekian ke baturna udahlah kalau ada lolosin aja emang kenapa udah bayar dia tenang
sudah manu kapalingan we didatangan deui kapalingan ongkoh laporan mayar ongkoh unggal poe didatangan jang bensin neangan blon teh coba eta gos kitu tadi negara urang negara tercinta Ibu Pertiwi Indonesia ternyata di jero nama kronis brok aya kadenge nu maling benang ku polisi aya ge nu benang teh lain ku polisi benang di pengkolan bebeja ka polisi mah eta mah teu bebeja ge geus da geus benang ieu mah ditangani ka karaksan geus benang jadi polisi gawe naon eta sebenarnya kos tapi lain di Indonesia teh mah di Vietnam kus kitu teh polisi di Vietnam mah ya Allah teh tak cerita dah kos itu jadi tema urusan kredit makos gitu nya kedua apakah ada alasan yang membolehkan melakukan sholawatan saya nulisnya nu bener tuh nulisnya ulah pi dokterin malulu ya sholawatan setelah azan di masjid padahal di masjid itu ada yang sedang sholat sunnah masalahnya untuk di ustad di kampung saya bilang sholawatan tujuannya untuk memanggil orang supaya pergi ke masjid mohon penjelasannya terima kasih Tiga Raksa